Cek cek jiwa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun keluarga sadayana tepang deui kepada dengan channel kalau sana ini menuju aya acara semarak budaya. Ya salah sawios anu tadi nya berkah silaturahmi gitu nya simkuring parantos sareng Pak Kang Syukur. Nah, anu unikna Anjeunna teh sanes orang Sunda, tapi tadi sabara waktu ngobrol gitu nya. Tos juga orang Sunda bisa. Langsung wae. Kang Syukur nya nyebatkeun selama di Bandung. Asli mana, Pak? Abdi asli Madura. Madura Asli Madura Pak ya saudara. Ya, Abdi masih asli. Abdi Rama Ibu Aki Nene di Madura. Linggi lagi di Madura. Abdi dugi usia sekolahnya SMA di Madura. Di Madura. Mohon. Jadi Abdi mau masih asli. Asli Madura. Asli Madura. Terus nah biasa kopi Sundana itu. Aduh kata. Paling duka. Berarti di Madura ngali ka Bandung nggak tahu sabar ke Bandung tahun 87. 87. Terus dalam rangka naon kita? Nanti ya nanti ngumbara lah sareng raka sama kuliah Abdi neraskeun sakola masih SMA ya neraskeun SMA na di dia. Di mana tuh, Pak? Di SMA Yas. Yas teh. Mohon Yayasan Atikan Sunda. Tidinya Sundana teh. Ya, Tapi kan seur oge nya anu ti luar kota gitu nya tiba. Eta mah tos jantan orang Bandung we. Ari Kang Syukur masih kan itu teh masih kan aya dengan anu tos ka Bandung tos putus hubungan we sareng itu ari ieu mah. Masih Abdi masih margi makam sepuh masih di ditu. Oh, masih di ditu. Ya, jadi pamika ditu upami tos ka makam nya teras we ka wargi ka rerencangan ka ya tilu dinten dugi saminggon mah hanya silaturahim lah. Jadi masih aya rangka mudik ya leres. Tapi Sundana di hari kurang kali tiasa bahasa Sunda sadene. Abdi mah ngangge bahasa Sunda ka orang kali. Kadang-kadang orang kali duka pede dukante gitu ya, penginten kadang-kadang campur. Tapi tiasa nya ngetos beunanya kadang. Tiasa ge. Istri Sunda asli. Pami istri asli. Tuh kita jantan da kitu nya ari bahasa Sunda mah kedah dipraktekeun geuningannya leuteut tiasa di hari belajar maksudnya tidak bisa dipelajari atau pas sekolah tadi ini tiasa dipelajari saya nama dipraktek. Barangnya geuning diajar bahasa Inggris di SD duikeun ka SMA amar we teh dipraktekeun mah geuning leres. Nah aya jadi faktana ye Kang Syukur teh orang Madura pas lagi di Bandung bahasa Sundanya lekok bisa ada bahasa Madurana lekok kan itu masih biasa. Jadi multilingual. Nah ini fakta deui anu menarik anjeunna gaduh pakasaban icalan we nya leres icalanan Pak Abdi dikenalah tukang peuyeum. Orang Madura, biasanya Madura pamika Bandung mah nu khas teh tukang bubur kacang nya. Tukang bubur kacang, tukang sate. Iya mah tukang peuyeum tos Sunda bisa. Tapi peuyeumna nya sanes peuyeum sape nya. Sanes peuyeum sampe sanes. Peuyeum ketan hideung. Di mana ya nama? Abdi di Ujung Berung, di Ujung Berung. Mohon icalan di bumi ya memang margi tahun ayeuna mah memang tiasa ke online ya terkedah gaduh toko, terkedah gaduh kios di online alhamdulillah nanti tos kenal jadi pami anu aya nu peryogi mah
ka aya brandnya tuh. aya di nami yeuna nami merek nama Murni mau nyandak di nami Punini. Oh, boleh. Peuyeum tunu ketan hideungnya. Leres Aya oge kan ukti anu bodas teh aya. leres aya mohon peuyeum ketan bodas mong di abdi ayana mong sarupi. Oh, nah. Hari itu teh di celana pernah ada di abdi mah kan masih di kampungnya. Kadang Beres. kami aya misalkan hajatan atau Beres. syukuran sok aya teh si peuyeum teh dibungkus ku aya nu ku daun cau. Leres Teh nu hideung oge nu bodas teh ku daun naon gitu. jambu mohon Jamu bagaimana? mohon Dari Bapak sesana ngicalna dalam bentuk naon teh? abdi teu dibungkus margi dah Jadi di ujung kumaha burung mah di tuh? kota Iya, tadi. di wadah aya wadah toplesna wadah toples kan Toplesnya kan wadah toples ayeuna teh, ya. mohon Berarti per kilo berarti nya? Per kilo setengah seberapa? leres mohon Oh. jadi kemasanan mau aya 2 rupiah aya kemasan setengah kilo toplesna no setengah kilo toplesna sapertos toples kue kering nih Oh, leres. Nah, Mohon. upami anu saparapat mah toplesna sapertos toples selai nah Oh, murah. leres Oh, ada lagi. Jadi khasna teh peuyeum ketan. Jadi bubur kacangnya kan aya ketan hideungna. leres Ketan berarti sami sayeuna sabahan baku meureun. mohon pami bahan bakuna namung upami kangge peuyeumeuan mah benten Benten jadi pengolahan aja benten. leres mohon Terus tahu perkawis peuyeum teh. Tapi kapur dipuncut ge seueur ngicalan ada kan. Ya tutut gigireunna teh biasana teh peuyeum tambahnya. mohon Ada teh berarti sabaraha lami teh Pak produksinya? ya Saurna teh kan punten. mohon Kan aya non China gitu kan. Tadi kan tim kalamian teh saurna teh fermentasinya. fermentasi Fermentasi mohon proses itu berarti sabaraha lami gitu. ya upami masyarakat Sunda atau Suninganya Terus? waktosna tanggo fermentasi mah kirang langkung 5 dintenan lah. Oh, mau diantena. Jadi dari proses kan memang kan aya proses satacana di naon teh disepan Terus nah eta direndam heula dikeum heula Nangge- saungian eta. Oh, mohon supados hipu ya panjenengan ya ngangge ieu ngangge cai biasa cai biasa. Sanes kan ngangge fermentasi kan nu ragi sampo ragi ya mohon engke upami tos di Oh. tos disepan jadi tos ketan dikeum heula. dikeum heula mohon Sabaraha lami eta? sawengi Sawengian mohon. atau serada rada hipu mohon nah namanya disepan disepan mohon terus disepan di sampai di ragian di ragi terus ya. difermentasi panginten aya oge di Bandung mah anu teu ngangge ragi jadi ketan biasanya di Purulukan mohon Kalapan. ya sangu ketan ya sangu ketan tapi lah panginten Jadi- ngabenten kita eta pami hoyong janten peuyeum mah ngangge ragi Ieu mah mohon teu di sangu kan eta mah ya. Berarti pokoknya pami produksi untuk tiap hari berarti nya. Pami abdi pami hari-hari istimewa misalnya seperti boboran terus musim Mah siap lagi. Jadi nu aya musim naon teh pami musim kan memang peuyeum ieu teh sejarahna kan memang salah sawios hidangan nu istimewa kan kapungkur mah kan ya jadi sagala bahan ketan jadi tuangan nu bahan ketan itu biasanya di iya tadi ya, biasanya di naon teh dihidangkeun waktu hari-hari istimewa boboran atanapi nuju aya hajat pernikahan kan sanes makanan sadidinten nya. sadinten margi kitu ayeuna abdi stok mah tiap dinten stok mah tiap dinten utamina pami boboran atanapi musim
musim hajat. Beres. Nah seperti sakadabrin ya sasi payun. Nah kan musim liburan sekolah tah seueur nyepitan tah. Nah eta seueur nu ieu Berarti Kang Syukur mah pamiraya agung teh nyayur we. Seru aja. Eta Kang abdi teh kan abdi jadi tukang peuyeum teh kantosnya rerencangan di Madura. Pas syukur ya kas margi rerencangannya jadi nyebat lagi syukur. Nah jadi tukang peuyeum kamu teh orang Madura murtad. Nah murtad apaan biasanya orang Madura mau ke Bandung teh ngumara makan jadi profesinya teh tukang sate, bubur kacang, atanapi Iya, kindau tukang rongsok teh. leres mohon, rongsok mohon. Nah pami daerah abdi daerah abdi sesena tukang rongsok. Di mana Kabupaten Madura? Abdi di Kabupaten Sampang. Sampang. Di Sampang. Nah, ya margi gitu. Kamu orang Madura murtad. Kata dicariosan gitu ku rencan. Ya heureuy ya makanannya heureuy. Aduh, orang Madura murtad. Karena luar tina kebiasaan. Kebiasaan nuhun. Ya berarti kumaha awal mulanya terjun karena perpeuyeman. Mohon ya memang Pun Bojo kan memang asli orang Ujung Berung ya. Kalorsan Pun Nini nya Nini ti Pun Bojo Terus di tahun 70-an upami masyarakat Ujung Berung bade hajatnya aya hari istimewa. Nah mesen peuyeumna teh ka Pun Nini. Nah Pun Nini yang Kapun Biang alhamdulillah tiasa diwariskeun. Tapi Pun Biang ka putra-putrana nu istri mah aya 4. Tapi anu tiasa meuyeum mung Pun Bojo unggul. Jadi sanaos titisan oge henteu ya leresnya naon teh rezeki mah garis tangan ya. Nah, berarti sanes tiasa unggul. Oge minatna ka dinya. Leres. Oh ya hoyong menekuni paling ka ayeuna naon sih meureunanya icalan peuyeum. Ya memang abdi kawit pas 2013 abdi nyarios ka Pun Bojo. Ieu peuyeum hayu urang jadikan industri. Naminah industri ciri-cirina produksina kontinu. Terus proses-proses pemasaranana dilakukan secara kontinu. Nah gitu. Jadi 2013 teh diputuskan dijantenkeun industri. Jantenkeun industri. Hari produksi ieu nama tos di ya katiasa mah mohon keluarga mah memang di tahun 70-an ini mau dijantenkeun industri di tahun 2013. Ami mohon. Pami eta peuyeumna nu Kang Syukur di reka-reka dia di Eropa dia tuh misalkan ngangge rasa naon henteu eta otentik. Ya otentik asli. Karena ya abdi sareng Pun Bojo sepakat kita bukan hanya sekedar mencari uang, sanes ngan saukur milari nanti hasilnya. Ya misi sanes ya nya eta ngalestarikeun sehingga dugi ka ayeuna di kita pertahankeun rasa otentik ya yang original. Ya, kapungkur ge Pun Biang ge sami di lembur teh pamenu aya hajatan teh kapungkur Pun Biang teh sok nyian ieu Pak Bugis. Leres. Bugis. Kapungkur mah atuh sok mantosan tah ibu teh ka. Nah, sempet kayak mutan eta ge dijadikan industri teh di Eropa dia ngangge rasa naon, warnana kumaha tapi kacan kain pun. Tapi minimal masih kena aya ilmuna ti Pun Biang make pami kayak mutan. Mah kayak mutan 2017 teh ieu si peuyeum kada janten industri. Numawi di bumi oge langsung diplang jadi diplang serius ya itu tadi kita utamina memang melestarikan melestarikan budaya
salah satu produk budaya itu kan tuangan. Makanan, tuangan laras. Nah, terus dia di melestarikan di Plang. Plang nah ngangge brand langsung abdi ngawantun ke ngeklaim sentra peuyeum jadi memang diharapkan kapayuna mudah-mudahan masyarakat di sekitar abdi aya tergerak oge kata di deui pamingke mudah-mudahan Allah ngarungkeun ya majeng gitu tangtos kan industri teh teu tiasa punya lira bagi peuyeum teh rada unik gitu. Nah mudah-mudahan masyarakat sekitar nu mawi ti ayeuna ge tos disebat ge sentra peuyeum di mana di ujung burung lebetna ti jalan Cigending teh di alun-alun ujung burung leres lebet ka jalan Cigending ti alun-alun ka tempat abdi ka sentra peuyeum teh kirang langkung aya 600 meter lah. Oh, tepatos tepi teh. Oh, berarti komedi nyasok sentra mah kan tapi pelakunya masih Kang Syukur unggul di tempat upami hari biasa mohon abdi upami boboran masyarakat sekitar gitu. Wah gitu. Kiranya kayak kali itulah orang liputan ya kawitnya memang masyarakat kan apa namanya penanganannya sederhana ya. Lain mesen di piwarang nyandak rantangnya lira kita lebetkeun ka rantang. Pas begitu abdi diindustrikeun kemasanana ngangge toples dan akhirnya masyarakat akhirnya ngiringan. Teras nyanaroskeun di sesuai saran para pengusaha kita gaduh produk teh kedah aya brand aya nami gitu ya aya identitas we mohon ya alhamdulillah tatanggi oge sanaos pami tatanggi kan produksina setahun sekali pas boboran hari tertentu nah jika ayeuna tos ngawitan jadi tos tiasa kasebat sanes ngangken hari disebat sentra teh da memang masyarakat ge ya gitu sanes ngangken pangitan sentra oge para pionir oge ya pionir panginten di bidang apa dijadikan industri terus pami peuyeumnya eta kan fermentasi gitu eta kegiatannya seberapa nya manawi aya para podong tuh nu hoyong pesen di luar ieu mohon upami tos di galet tiasa disimpan pami di bumi di lemari es kulkas tegada freezer tapi cekap di lemari es suhu ruang karena abdi kantos kenging arahan dari apa salah sawios dosen di Unpad dosen di Unpad masihan bimbingan Pak Syukur kalau fermentasi itu apa namanya agar awet tidak terus berkembang sehingga usia simpannya rada lami upami di suhu kamar usia simpannya mung paling lami ke saminggon ya tapi upami di lemari es dugi kasasasi sasasi ya tapi dah kenyataan mah saya nya nah tacan dua dinten gitu ujung saya terus anu mitos duka mitos dukaan saja saurna teh eta kan hanya fermentasinya ya teh makin lama teh mungkin sinon jadi alkohol jadi gitu si eta teh gitu kumaha pertama memang aya ya pertarosan gitu ya itu memang gitu. Ya jadi alkohol jadi abdi emut waktu SMA belajar kimia jadi rangkaian apa alkohol teh rupi-rupi emut pangintennya masyarakat aya istilah etanol metanol rupi-rupi lah nah jadi peuyeum itu bukan kalaulah gasnya ada masyarakat umum nyebat nama alkohol masyarakat umum tapi salesna sanes alkohol yang anu diharamkeun nomawi upami ningal di apa
situs resmi milik MUI. Literaturna pami peuyeum mah tos terbit itu bukan makanan yang mengandung alkohol. Jadi tidak serta jadi halal jadi haramnya. Tidak. Nah, iya, alkohol tidak. Pangitan persepsi masyarakat jadi nu ngabudah nu ngajios ieu teh alkohol padahal sanes. Ya jenis alkohol nu sanes ya. Ya. Nah, abdi di Pasantren salah sawiasna ku dosen Unpad eta. Nah, gitu. Nah, supados tidak teu sapertos kitu ya kanggo zaman ayeuna tiasa pan disimpen di kulkas. Cekap di kulkas we teh kada di freezer. Nah, asal suhu dingin aja. Itu dia tidak akan mudah jantan ngajeos tadi ya. Wah, mantap itu berarti aman para penanyar. Iya. Kan persepsinya gitu kan ya. Kalamian itu jantan. Iya gitu kan. Dan dina kanyataannya gitu tadi saksa naos tahan ulikan sabulan ada 2 dinten gitu saya. Abi mah nginget ninangkeun apun pamilih hajatan teh di terus masih gitu aya si peuyeum teh aya nu teu aya anu bodas kadang pamilih bodas mah bukan nyerang tetapi mantap teh kayak nu terus rada lagi gitu aya pamilih nu hajat terus masih seur memang naroskeun pasukur naon bentenna peuyeum ketan hideung sareng bodas ya bentenna di nu raosna ge benten dina rasa benten jadi naon bentenna peuyeum ujung burung sareng kuningan teh ya bentenna omong bentenna pami ibu amengan ka kuningan ka Cirebon untuk milari peuyeum ujung burung saya namanya nyanak oleh-oleh ti ditu nah pami ameng ka Bandung ya teu sawiosnya meser peuyeum ujung burung jadi etang ya sami kan sapertos ya tuangan nu sanes ya aya soto Lamongan, soto Madura, aya soto Banjar, soto Betawi, rupi-rupi lah soto Bandung oge ya. Nah jadi eta mah nya dituangna tergantung selera yang gitu. Gitu tah gitu pemirsa. Simpulnya jantan ya seur gaul jantan rada oge ya aya orang Bandung asli tapi bahasa Sunda pokok terus pakasaban sade dinten age salah sawios kebudayaan oge tuangan nya eta peuyeum Bandung peuyeum ujung berung peuyeum naon Pak peuyeum ketan hideung murni nah mangga biasa tos di marketplace tos aya Pak atos tapi ditutup selagi ditutup heula margi naon teh sok hilap wae gitu. Dacan aya operator dacan aya admin mohon pilih aya palawargi sadayana anu masih di wewengkon Bandung oge panginten rada minat tetapi pada aya acara bade ngayogikeun peuyeum nah mangga engke tiasa ke mungkin ini nomor teleponnya di pajang dia nah aja sip eta salahna tiasa di searching ya panginten di googling di Google kata kuncina peuyeum ketan ya insyaallah aya langsung keluar langke Pak bileng ke peuyeum ketan sanes gitu ya langke ku sentra peuyeum namina sentra peuyeum ketan ya nomor paspor sareng ieu Kang aya didugikeun aya salah sawios tuangan khas nanti khas lemburnya terus nah aya esputer Terus? Jadi abdi oge nyayogikeun sareng esputerna ya sakumaha tadi didugikeun abdi teh hoyong jantan industri ya nah samentawis ieu anu nuang peuyeum teh rata-rata nutos umur 40 kali umur anak-anak kumaha nah ku ayana esputer oge ieu mah asli kan memang asli tuangan kapungkur lah ya nah jadul lah ya nah jadul tuangan jadul jadi
ayeuna ku abdi di kombinasi ke peuyeum sareng es puter sehingga murangkali margi aya es jantan nuang peuyeum. Mudah-mudahan upaya eta usaha eta jadi murangkali tetap resep kana peuyeum. Kan niatna mah ge ngalestarikeun. Jantan isin ya. Dikawon ku orang Madura ya, orang Madura ya. Kan nu sepuna ka ieu. Ya, milenial ya. gitu murangkali oge ka Canas. Mudah-mudahan lancar ka payuna, mudah-mudahan oge aya waktos orang berkunjung ka Ujung Berung. Ya, sip. Kita nu bade di dugikeun deui. Ayo mangga atos panginten ya atos. Alhamdulillah turun ya syukur alhamdulillah berkah silaturahminya pernah di acara tadi ngobrol-ngobrol mantap acara mohon acarana Semarak Budaya mudah-mudahan kapayun tiasa silaturahmi ka tempatna oke pemirsa nu bade ngayakeun acara hoyong nyayogikeun peuyeum ketan khas mangga biasa ke di hubungi nomor sekali deh hatur nuhun dan syukur hatur nuhun para pemirsa nu parantos manco ti kawitan ugi kawitasan muga sapanon sareng sapakan Anda Agung cukup lumur jembar pangapunten ti Bapak Ibu sadayana bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.